warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan Amr bin Luhai anu ngarereyan patung Kubal geus mimiti asup ka panto gerbang Mekah. Sakumna pangeusik kota geus ngaregreg di sisi jalan pikeun mapag kadatangan Amr bin Luhai anu mawa oleh-oleh patung Kubal. Satepina di hareupeun gerbang kota Mekah, rombongan dibagiakeun ku sugurak masyarakat Mekah anu kacida amal-amalanna reg. Eta rombongan eureun tepung silila kadenge sora Amr bin Luhai paparentah ka sakumna jalma anu aya di dinya. Jep jempe sararea dengekeun ku sararea kami rek diantara timimiti poe ieu jeung saterusna kami ngawajibkeun ka kabeh warga masyarakat Mekah dina tiap isuk-isuk atawa maneh niang katujuan masing-masing kudu datang ka hareupeun ieu patung Kubal pikeun pamitan menta barokah ti ieu patung sarta hasil tina tatanen atawa tina perdagangan sabaraha persen kudu dibaktikeun ka ieu patung Kubal. Sing saha anu kumawani ngabangkang kana ieu parentah maka tunggu wawales anu bakal tumiba. Sararea warga masyarakat kota Mekah saur manuk nya tujuan kana eta parentah nya poe eta pisan munglaran ayana kemusyrikan di kota Mekah ku ayana jalma-jalma datang di saantero dunya ka kota Mekah pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Nya Amr bin Luhai ngaluarkeun parentah anyar di tiap suku di Mekah kudu nyieun patung terus ditunda di hareupeun panto gerbang suku masing-masing. Di harita tiap suku boga patung khasna masing-masing kaya-kayaning patung wood jadi sesembahan kaum Kal. Patung Suwa anu disembah ku suku Khuzail, patung Yabus anu disembah ku suku Toi masyarakat wilayah Jaras, patung Ya'uq disembah ku masyarakat Hamazan, Yazar disembah ku bangsa Yaman. Akibatna jalma-jalma ti saantero dunya anu datang ke kota Mekah pikeun ibadah haji harita mimiti kapangaruhan ku kabiasaan urang Mekah nyembah patung. Ningali kaayaan kitu Amr bin Luhai teu cicingeun manehna langsung ngaluarkeun parentah ka sakumna masyarakat kota Mekah pikeun nyieun patung mangrupakeun souvenir anu digarap ku sakumna masyarakat Mekah. Diwangkid harita sakumna masyarakat Mekah antukna jadi ahli dina widang nyieun patung. Kusabab Amr bin Luhai mangrupakeun suku pendatang di sagigireun ti eta manehanana teu boga sumber pikeun ngagali sajarah katukang. Akhirna Amr bin Luhai marentahkeun ka masyarakat kota Mekah supaya mindahkeun patung Isaf jeung Nailah anu aya di Gunung Sofa, Nailah di Gunung Marwah pikeun diboyong dipernahkeun di hareupeun Ka'bah. Padahal eta patung teh patung kutukan. Ari baheulana mah manusia asli boh Isaf boh Nailah. Riwayatna aya dina hadis Sahih Bukhari anu nyaritakeun Isaf mangrupakeun jajaka urang Yaman. Pon kitu deui Nailah
manehanana wanoja ti Yaman. Eta dua nonoman silih pika cinta, tapi dina mangsa pihak kulawarga Ishaq ngalamar ka pihak kulawarga Nailah. Kolot-kolotna Nailah henteu narima kana eta lamaran. Anu akhirna Ishaq jeung Nailah hahadean ku cara anu demit. Dina usum haji maranehna pamit ka kolotna masing-masing pikeun ngajalankeun ibadah haji ka tanah Mekah. Satepina di Mekah dina mangsa jamaah sejen keur alistirahat kaayaan Ka'bah oge suwung, nya manehanana duaan milampah hal anu dipahing pisan mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maranehna duaan milampah zina di hareupeun Ka'bah. Anu pamustunganana sapasang nonoman teh dikutuk ku Allah Subhanahu wa ta'ala jadi patung anu disebut Ishaq jeung Nailah. Hal ieu teh kajadian nalika suku Zurhum masih keneh kumawasa di Mekah, jauh saacan suku Huza'ah ngayakeun serangan ka kota Mekah. Pimpinan suku Zurhum harita marentahkeun supaya dua patung dipindahkeun ti Ka'bah ka gunung. Patung Ishaq dipindahkeun ka Safa, atuh patung Nailah dipindahkeun ka Marwah. Tujuanna tayalian pikeun pangeling-eling dina mangsa jamaah haji ngalakukeun sa'i, tah ieu akibat lamun jelema coba-coba milampah nirca di hareupeun Ka'bah. Pamikir Amru bin Luhai harita geuningan baheula mah urang Mekah oge nyawah patung. Buktina ieu di Gunung Safa jeung di Gunung Marwah aya patung. Kusabab ieu mah patung asli anu aya di tanah Mekah, Amru bin Luhai marentahkeun supaya eta patung dipindahkeun deui ka Ka'bah. Saenggeus ratusan taun aya di Safa jeung di Marwah. Otomatis umat-umat anu ngalakukeun ibadah haji ka Baitullah kabeh jadi musyrik kaayaanana, kulantaran dikudukeun nyembah padahal anu disembahna teh mangrupakeun patung tina kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula, mugi bae sasiereun sabeuneureun sing aya pulunganana, khusus kanggo pun emang, umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun di handelem hieum, tuna di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Bobot sapanon carang sapakan, neda agung cukup lumur, jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.